Dawala. Mang Dawala. Naon? Ayak bebas. Dapuan. Daftar bebas kan. Kebebasan. Naon sileng teh meuni lurumpatan gitu. Cir. Mang Dawala. Naon? Pangdaftarkeun wing. Ayak kebebasan. Daftar naon sia teh? Daftar naon? Pangdaftarkeun Mang Dawala. Daftar pabrik. Urang aya kawin. Kawin ka saha sia teh? Kawin ka Putri. Putri itu nu keur disaemarakeun. Ai kitu? Nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon, sanajan budak angon asa bisa ngelekeun pati eta bakal jadi minantu raja Mang Dawala. Meuni keur dieu sa otak teh. Sing mikir sia teh. Wawasan teh. Mikir naon menang mikir teh ge. Yeuh, cing ukur kakujur. Raja-raja Itu teh putri raja anu salilana diogok ku harta kakayaan. Sia datang ti kampung bari jeung heurepakeun pungsat dihanleuk heureuk ragap teu aya. Bari jeung rurupaan teu sarua jeung batur sia teh. hayang pecet deui. Mun ka entog pantes sia mah. Adon sosoroh mereka. Cing tong sok kitu. Da hayang atuh kuring ge bogoh. Normal. Bogoh ka putri. Ngan kuring mengukur ka kuyur. Nalipak maneh hartina teh. Maca kana kaayaan yeuh sanggup marabanana sia. Lalawara teuing. Mang Dawala tulungan Mang Dawala pangdaftarkeun Mang Dawala. Hayang modar. Hah? Jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge deuleu. Raja-raja teh teh lain jelema samanea. Hayang leuwih pasiksa. Cing mikir pangdaftarkeun Mang Dawala tulungan Mang Dawala. Uy hayang kawin ari hayang mah normal. Dewek teu nyarek aya hayang mah. Manusiawi tah mah. Hegae ai bogoh mah. Ngan sia ngadon sasara koyor. Ukur baju sasara ka. Awewe teu kapimilih hayang sia paeh jadi siit. Hayang hancur sia teh. Lalawara teuing. Tulungan Mang Dawala. Naon dola? Iya gerak duh nah si Ucir. Wakang gerak kanya Kang. Sieun bae jadi cingceun. Naon? Naon? Eta si Ucir lain Mani ganeng naon. lapur euy. Jangan saha, jangan naon. Jangan sangu goreng. Aya lapor kunaon Pak. Milarian juragan Gatot Kaca teh ya, lain yang dompet eueuh. Ada isuki-suki balik deui. Mangkaning KTP dele KTP. bayangkeun ku sia KTP jeung sok. kecerek. Gatot Kaca eueuh. Ai sia naon ya? Ribut jeung si Ucir. Eta kahayang si Ucir pikasirieun grepek tanya. Naon teh menika. Naon sia teh? Naon sia teh jeding? Beres net. Bakar naon cenah jeding. Komo kumang cepot ah. Moal digugu. Hayang naon? Heuh tanya grepek pikasirieun. Teu nalipak maneh. Hayang naon? Mang daftarkeun Mang Cepot. Daftar naon? Daftar ngusup. Wih, hayang kawin. Kawin ka saha? Ka Putri. Putri mana? Eta bogoh ka Putri nu keur disaemarakeun. Dibekok sia ku aing.
muni naker kahayang teh sia Ajar teh naker teh. Atuh wajar we Kang atuh teh. ai ku kituna mah da norma meureun aya kahayang heuh atuh mikir si goblok ge nguntung aing nu kasep teu wani Wajar teh ganteng teh. ya. Oh, gila. Kasepene urang. mang daftarkeun mang cepot hayang kawin didenge teuing Tong dianggap kan. Lain. atawa daftarna ka panyara geus tong ka mana karpa sia ocir tulungan mang sawala hei sia Tong dianggap kan. ya maneh teh milu saya marah digebuk ku pejago kusak aing balik ka lembur ditanyakeun ku bapak silaing cenah beureuh ka mana tah nu bakal katempuan nu ke patut atuh bejakeun kitu eleh gelut lamunnya jamaah Beri duit. roya ngomong na ieu mah Tong dianggap. Lain karang eta tulisan. Penasaran benerin. Eta heueuh kitu. hayang daftar hayang milu saya marah hayang kawin ka putri Sesep ya Lain. tah kawin mah jeung bekok lain jeung awewe sama Kacida eta. muni nyeri hate Kan kumaha. aduh Oh, sing sama. kieu geuning nya aing nu leutik jelema teh Nu leutik mah kitu cir. nu leutik boga kahayang teu kahontan nu di luhur mangeunah-ngeunah we Gusti nu Maha Agung aing dosa ka rakyat Beri hate ye. dek muntang ka saha jelema leutik karunya Watir ye. ampura rakyat ampun Gusti nu Maha Agungnya paingan cek si Abah aduh dihina dicaci dimaki dibekok aduh aing ku aing teh ditampili aing teh keur nyumput Hidup yang hidup! Hidup yang hidup! Woy! Hidup yang hidup! Ya, hidup! Wah, hidup, wah! Wah, luar biasa, euy. Hidup jago hidup. Alah, jang Ustad hebat nak itu dah. Kang Haji mah resep pisan mah tak teu tinggaleuan nu ngapoe ge rajo. Tibu budak resep. Tibu budak Kang Haji mah resep aya adu-aduan gitu loh. Cul dagang tahu. Cul dagang tahu. Saya datang Kang Haji. Ya. Ilmu naon eta jagonya teh mun sakeak-sakeak gitu. Wah, ulah-ulah tuh. Usikna jang Ustad. Usikna eta jago persis usik Kang Haji keur ngora. Burungana teh kitu tagon. Kang Gogon teh. Alah, Alungkeun. ya, loh eta sia. Usikna ulah. Luar biasa hidup, hidup, ya. Hidup, ya, ya. Hidup, ya, hidup, ya, ya. Hidup, ya. Nah, ya.
numatak kukang haji diajak yang Ustaz mengulu kutek di imah we. Diajak teh haram. Oh haram da teh judi ieu mah. Palapa mana haram mah. Palapa mana haram nah ieu mah. Nyalametkeun negara ieu teh dipake lapangan papasean perebut awewe. Resep ongkos. Nyai saya maragi mah pan urang teh lalajo bebas. Tuh. Bisa seuri pan urang. Ieu mah haram aya seni diharamkeun. Padahal teh banyak ketawa we. Tah eta teh jang Ustad nu kitu teh ngan ngulu kutek di imah teh kurang gaul. Urang gaul teh. Ulah kotokeun. Ustad kotok teh. Segala diharamkeun. Ustaz teh Ulah jadi hakim hirup mah. Kau jadi hakim loba. Pagawean teh ngahakiman batur we. Bener. Hai manawi teh teu rame kieu tukang haji. Wah nu matak teh oge gaul. ulah kotokeun. Gitu dah. Oh judi eueuh. Ulah nguluwut we di imah. Nguluwut we di imah. Palapa mana juga. Numatak Kang Haji mah senang jeung Ustad. Nguluwut teh babari kolot. Numatak yang Ustad buru-buru ka tanah suci. Teh pira atuh. Turutan Kang Haji. Kira umroh itu. Pira umroh gitu. Pira ge tilu sarap. Ya. Unga poe yang Ustad isuk-isuk ini mangul pacul ka sawah. Kesang gogoloko. Kaisang bobolokot. Coba jeblok. Ya. Lamun mulih ti haji mah ti Arab moal macul moal capek senang. Geus jadi haji mah tah Kang Haji. Tanyakeun Ustad naon syarat. Senang. Dah hayang. Kumatak didoakeun buru-buru yang Ustad sing buru-buru ka tanah suci nya. Amin gitu ya Ustad. Tanyakeun atuh syaratna naon. Nah. Kang Haji mah aya ngabejaan baheula cenah lamun buru hayang buru-buru ka Mekah. Di mana rengse salat tahajud teh surat Al-Ikhlas Hiji tah. hiji surat Al-Baqarah Dua. surat Falaq Binas jeung surat Tanah. Eta yang Ustad hayang ka Mekah mah percaya. Bakal senang. Nu matak balik ti Mekah mah moal macul deui sabab naon sawahna dijual. Moal bobolokot ku kesang deui. Itu jabatan. Alah, eta jagona meni waas kitu eta usik. Jabatan. Eta palebah pasang kieu tah. Refleks. Eta jago pasang kieu. Diserang dibawa ka dieu tah. Alah, eta dibawa ka dieu. Di dieu teh asup siku Jang Ustad. Meni dak. Dah, eta Jang Ustad. Luar biasa Kang Haji mah. Waduh. Kang Haji meresep kana sini nya ke balik di Mekah. Itu kan. Nah. Mulkana. Sok kayaknya. Ngan omat ya Ustad. Lamun dek ka Mekah. Ulah musim panas ripuh. Kudu musim sedang. Kudu musim mujuhna. Gitu Kang Haji. Wes, ngebejaan Kang Haji mah. Ngan aya ngeunahna musim panas oge. Da musim panas di Arab mah Jang Ustad nepi ka 45 derajat Celcius. Panasna teh demi Allah. Kitu Jang Kang Haji, la ilaha illallah. Urang teh. Lamun lempang teu make senat coplok teh kulit teh ku panas-panasna. Moletek. Kitu la ilaha illallah. Ngan ngeunahna musim panas teh eta nog teu kudu digoreng. Teu kudu digoreng teu Jang Ustad. Di ditu mah nog atah teh ruangan ku keusik. Asa kajejek. Baru kana teh.
walau karena gitu nah cai kari ngagunukeun batu wungkul teu kudu make seuneu tuna we teko teh sia teh cai jam-jam asak bahe anggus tong didengekeun haji kitu mah jeung usah tah walau karena teh lauk asin teu kudu digoreng tuna we luhur batu ditu mah da panas ya atuh asa ku ucing nah, itu kudu di Arab kucing, di dapur kuning ke kucing. Gitu. Lain karohan dengan kucing. Yang Ustad menit seri-seri. Lain ya. Kaget ya mah. Teu kakoet. Gitu. Kayak dupi Kang Haji tahun sabaraha nya ka Mekah teh. Kang Haji, insyaallah 2 tahun deui yang. Acan kayak itu tuh acan ngojo. Daftar. Saha eta? Abdi bade daftar. Tah, wah. Wah, secara kojor, woi. Hayang modar sia teh. Dia lalaki. Ah. Daek ku daekna disurakan aing mah. Mending beres angah. Geus we euy, hayang modar mah di imah ngagantung maneh euy. Beres Masina cara sila laing. Mana si ke kanyu teh tah ieu lalaki kanyutna punung. ye sok hayang nyaho ngadon secara kojor kumaha engke we nah memang nu ngatur nyawa teh sila laing mangga diaturan lagi bade daftar sumuhun lagi sampurasun rampes pantasna teh nya aing daftar kieu jo corowok dawala montong Gatot Kaca pugu eta nu diarep-arep mah sabab paningali mah dipusirkeun ka tengah pasti sugane atuh nya saha abdi ulan bade daftar sumuhun kakasihna Agnes Monica. Eta mah idola. Laingan mah dicureuleuh. Agnes Monica teh penyanyi semuhun. Nyanyi naon wae? Seueur nyanyi nama kulan lagu-lagu nama. Gampangna lagu siu. Nya. Mapai jalan satapak. Ngajuk-juk kaki ji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang Hujan angin. lain Agnes Darso teh mah hayanya Darso meureun Almarhum. apa urang dieu ka Darso nya leres ieu teh bade daftar sumuhun kulan ieu teh lain daftar nguseup kade ieu teh nyangkut nyawa ieu sumuhun eta oge bener tegalana tega pati siap kulan ti mana linggih teh abdi ti tutugan Gunung Parasu kampung kulan kakasihna teh Agnes sanes oh cing laras atuh saha dawala sumuhun nun dawala teh singkatan dagang waluh lah nah ieu teh payu moal Halus ah. Sangka replikanya. bogoh ka putri dan normal nun ieu teh kedah ngelehkeun heula jago saemara terang kulan
dina waktosna saemara dupi daftar bebas asal wani teu kedah mayar henteu duh makanya si buncir geus mere duit ka aing bae keur aing nya lain loba si buncir duitna hiji teu kengeng nyanak pakarang naon bae oge siap kadua teu kengeng nyolok panon sareng najong larangan moal katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh ditunan nepi ka maot tapi kudu bebas ku cara hukum saemara aya tamihan ti kaula naon upami anjeun cacat diasupkeun ka rumah sakit ku kaula dibayar ku kaula sae nuhun atuh nya aya askes nuhun kulanden nya abdi oge dipasihan di lemur askes eta teu mayar abdi mah ka puskesmas ti saha ti Pak Aher Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat nyaaheun ka abdi teh nya nuhun sumuhun kumaha Persya mangga ieu anu daftar ya iya si soka dor aja dor itu hiburan kayaknya kakasihna dawala nah ngaranna kitunya itu hiburan Rip kakasihna teh dawala ulan geus lekajeun oh semuhun ieu bade ngiring saemara parantos buleut tekadna mangga diaturanan linggih jago saemara jago kayaknya diaturanan linggih paman iya eta teh wanieun parantos tegalara tiga pati saurna ieu bener nguntuk itu nguntuk saha teh abdi dawala kulaan nya tenang jelema nama ieu kade sing hati-hati paman dipikir panjang itu geus dipikir panjang kumaha irung jelema mah setiap panjang irung panjang kawani nage saya nya itu nguntuk digana ieu tegalara maksudna setiap kieu nya urang oko begalan pati jeung kaula adu 3 ampar 3 saha anjeun jeung kaula hadiahna putri ngajak gelut teh ka saha nya nyen pan geus sae daftar samohon nya ka dipurung gelut eleh kaula putri ka kono kelana kudu pukul pas alahna yang ngajak gelut ka kuring naon maksudna wah tuh pada cianu gelo diterima gelo pada cianu kumaha itu jadi liar gitu ya didinya tuh mikir dina eleh lagi kuring mau wirang nganaon maksudnya ngajak gelut ka kuring oh apa nanya teh daftar lain daftar kuring mah mang daftarkeun mang daftarkeun samohon tanyakeun atuh calo ieu teh aya cicing di kota tapi kampungan di dinya mah calo cing mangker paman kudu beres heula ieu ieu ngalilieur jelema teh ya di dinya nu lieur
Aja gelut ka calo. Sing mikir ini jadi menangna ge moal kawaraga dan awewe teh tah. Kuring mah tukang tomat. Manya kudu bisa maraban putri. Da beda meureun parabna ge. Anjeun teh datang ka dieu teh mang daftarkeun sieun daftar mung anu gelutna lain abdi. Oh, anjeun teh calo abdi teh. Aya wae nu kieu. Aku mah we sama saulah maling. Da dititah kuring mah. Jadi anu bade gelutna saha? Buncir ngaranna teh. Budak buncir. Budak buncir. Pan buncir teh bucitreuk budak nya aing ngaranna nya budak buncir. Si ucir. Eta nu rek milu saya marana teh sumuhun. Geus eta ngecek cok bawa ka dieu. Ah, euy, ka dieu bawa. Dia cerekang. Tah eta nu diikat bener euy. Percaya tama jawara tama. Hidup nu diikat hidup. Hidup. Beres. Pedek-pedek nama lieu. Ari pedek-pedek nama jegananya. Oh, ieu mah jawara bener. Heeh. Oh iya panginten. Nah, udah. Anu rek milu saya marah teh. Saha nu milu saya marah? Aduh, ieu teh lieur kieu, ieu teh kumaha jelema teh ieu? Lain eta si ucir bawa ka dieu. Nah tuh si ucir kitu lain aing. Oh, bawa. Heuh tadi ngomongna cing tarik, ari ayeuna mah teh judi balik deui. Panas keprok. Cokot. Cir. Ai, Dieu. Ka dieu sia nya ceuheu. Tah, aya tiluan tah, aya tiluan. Loba ka dieu kena mun udah lalap tah euy. atos didaftarkeun geus. Ngeus sakanya kari perung. Hoi, anu rek milu saya mana teh ieu? Tah ieu kulan. Aduh. Nah, ieu bebenyit keneh cenah gelut. Oh, da waniun kahayangna. Ada kahayangna. Punten teh sakantenna pangmodaraankeun urang ieu dah. Tong sok kitu teuing karunya. Yah. Ngaran maneh teh Budak buncir. budak buncir. Heeh. Aduh, ampun sumuhun. Sopan, selentik. Sumuhun. Heeh. Alah ampun, punten teh teh bulan teu disakolakeun budak teh. Nya. Sakola ngan daftar unggul, sakolana mah teu. Nya. Ada tukang gambar gelila. Ngaranna budak buncir. Heeh. Muhun. Muhun. Heeh. Udah nakal. Bogoh maneh ka putri. Nya heuh. Sumuhun. Ieu. Ana mah ka pepatahan antep. Moal asuh moal. Bogoh pisan ka putri. Nyah teuing. Tak kitu ulah ieu teh. Pek tanggung jawab sia geus kitu mah. Cir. Oh, nuhun Mang Dawala. Mang Dawala ke balik ka lembur. Naon? Aya sapatu uing halus teh. Heeh nuhun. Nomor sabaraha Akang Dawala sapatu? 42. Tanya aya 42 ngan sabeulahkeun bae. Kan bae ngan ditingangkeun ka sia ku aing.
tanyakeun sabelah deui ka mana gitu sabelah deui ka Pancong tak kitu kulan tega lara tega pati parancos tegaeun nun mangga diaturanan linggih ka jago sabar paman Iya. iya datang-datang hiburan ya tuh Arwah-arwah we Iya. eta sih Aduh nyaah teuing. Kumaha ieu teh? Da teu tega neungeuna ge. nya tuh eta mah eta hibur nonton we Iya. Ieu meureun bapana ieu. henteu abdi mah tatangga dekat nya upami abdi teu hir teu lahir abdi mah dongkap ka desa terek nagih Lagi naon? abdi teh dagang suuk dagang kacang teh eta teh nganyuk teh budak eta teh dan mayar ka abdi Saha ngaranna maneh teh? budak buncir Budak buncir. oi Lain. Bogoh ka putri. nyaho Tega lara tega pati. siap Teu mawa pakarang. henteu Heeh. Jadi dina awak maneh teu mawa pakarang. mawa dua Naon? nu gelo nya cek aing oge podaran teh si goblok kita tadi di podaran sia mah Oke ngalunyak. geuning dina hatena maka aing teh ngaon nu gelo sia teh teh heuh Cikan sok atuh. Panitia hidup. kan Eta nu duaan. Sana. Irit ka sisi lapang. mang anu duaan mang dawala abdi mangga di sisi lapang we wah moal teu pada maledogan nu lalajo aing nya ditu caket papangungan abdi mah nya caket tena teu naon tapi calik semuhun saya mangga bari nyaketan papangungan euy aya tukangan putri tadi euy deuh make kabaya nya ini anu ngagupayana mah nu genutna heupe ke nu genut mah keur hia mangga mekar Siap budak buncir. sok mekar mang sae pulang hoda kahayang maneh sir pileuleuyana jeung aingnya bisi teu panggih deui ya Mang Dawala nuhun kana kasayan Mang Dawala mudah-mudahan eta kasayan teh cing jadi ibadah Mang Dawala ulah cara si cepot hatena goreng wae ka urang modar sia goblok oh dah kumaha oge kuring teh da geus kapiheulaannya ngan ulah nyalahkeun ka akang di mana aya naon-naonnya bapa maneh moal sing percaya heeh mangga ulah tarik teuing neungeuna nya toelan nya Ya. karunya kahayangna gede Ya. permios los Ya. ayo Mang Cepot doakeun Mang Cepot innalillahi wa inna ilaihi rajiun diheulakeun ti ayeuna aing mah da geus nyawa sia teh bakal modar heeh mun kitu Mang Cepot ka urang punten jago punten ieu pamodarankeun keuna amplop apa neuri sebel ingat lah wilu jeung modar euy Cing sok cir. siap oh, gitu. Ya.
ditugaskan ku Raja Uing ya wayahna di mana-mana jago kergelut tabula kidul wayahna babaturan urang cenah parasea alihkeun perhatian ulah lajo ka mana kanu gelut belah kidul jeung ributane naon nu dagang bahekeun supaya apa supaya ribut belah ditung ke perhatian bakal ka itu tah di mana perhatian geus nyengcang putri deketan paok kitu ceuk raja urang buru-buru siap alihkeun perhatian masyarakat siap dan siap-siap wayahna jalankeun tugas mangga hanya akang jangan balaga lah bahaya pokoknya dina lebah dia jalankeun tugas ya dek nyerang atau rek nyerang diserang umat didinya weh hayang diserang sok dek nyerang pek cing sok serang punten sok hos tong aduh satu cil aduh cing sok cil adi dinya we kau nyerang nyan sok karunya jago tong tarik teuing oh ditajong sing tarik atuh na kurang tarik cir nya kurang sakitu tah leuwihan aduh wah karunya jago udah kahayang na tarik aduh naon si aduh-aduhan di bieu terek kawin tobat gede cita-citana woi sok tulikeun tah woi nepi ka tepuguh patokanana kitu hebat tengeulanana ieu budak teh terek kawinun wes aduh rasa hebat euy wanyan euy nyukuatan budak kunjir wah nguat-nguat maneh era teh beureun cing sok tenggelan maneh nepi ka mana sir nyaan iya kunaon ulah wora ieu mah geluk lain heureuyan ieu rada nyeureut ieu tenggelan teh hoi rasa tong disiksa teuing jago
Bayangna. Wah, ngalawan kene. Wah. Halo. Modar sia. Anuju sia lah. Kabarang bicara Mau di ruang ku aing paehna ge diparabkeun sia ka mau. Geuleuh aing atuh dah. khawatir Kang. Alah. Maraos teh nyu kopi mantul. Sang rokok garcok ci kopi mantul deui. Jet. Bona. Hampura cir. Dabongana kahayang si laing. Da eta tanu di kopea ada nu kitu di daftarkeun atuh hayang pada maledogan eta tadi. Oh, kudu lalajo. Pajarkeun teh eueuh kakarunya. Hebat. Luar biasa. Eta maneh nepi ka kuat di tengeulan. Dan nunggu tertarik atuh. Mahina sia. Bade hati uing. Ayeuna bade ti uing. Sok. Penastik kersayang tumampara. Ieu patih nagara Tirtadahana. Dugi ka ngaluarkeun getih tina pangambungna. Buria bun selik ngadak-ngadak katur lengan. Kaayaan dunya kidul asa nyaketan kaler luhur asa nyaketan handap rarasaan. Nyata katur lengan ku tenggelanana ieu budak kuncir. Allah. 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 Ayo bocah. Anu palih ti kidul mah teu aya nu nyarita saurang oge. Margi ngidolakeun ka ieu jago saemara manghaneukeun ka putri ongko. Nanging aya saparapatna ti palih kaler anu euyah-euyahan. Kitu kayanana. Hidup budak bocah hidup. Ngenakeun pengumuman ka sadayana. Eta si bunsir teh eta teh pun adi teh. Pun adi. Adi sim kuring pituin. Anu bongso. Sir. Aduh, Mengenang urangnya Mang Cepot. heuy. Omat siap mana ke aing. Cir. Nun hampura cir tina sagoro pakasalahan aing. Sia teh nu baledogan euy. Cir teh sangka teh sini. Aya nu maledog aing ka sia euy. Teu sangka cir maneh teh meunang kitu. Alah. Goblok. Kasih horeng adeknya. Hampura aing cir. Halo. Kumaha ya Parsya? Paman? Allah. Paman? Hidup. Kumaha paman? Mang leuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan.
Ampun Mang. Aduh. Pasti. Nganggap enteng kabatur teh gitu. Ieu teh pun adi budak buncir teh kulan. Ayo nama ngaku sia. Iwa, dia mau munafik. Ya, pahlawan kaburangan. Tadi mah geus innalillahi. Loh, pahlawan mana ieu mau bangkong. Ngeus atuh ngeus tong digoreng wae engce. Jadi paman? Mang rumah saeleh. Kumaha Barja? Nguningakeun anu hasil saya marah budak boceh. Ya, hidup. Tersangka teuing aing. Nah, init-initan lamun teu make hitungan aing mah kieu. Eta pahlawan kaberangan nya. Itu minang. Mang, ieu buncir, Mang Dawala abdi. Belah kidul tu aya nu ribut parasea. Nu lalajo kabagi ka itu. Tingali itu papangungan di deketan ku balad-balad buta. Tulungan heula bantuan. Sir. Eta pamajikan Silaing itu putri teh geus jadi pamajikan Silaing. Aya kitu, aya buta deuleu nyorobot ka papangungan buru-buru tulungan sia. Nyaan. Heeh. Aling. Ngimpi teh ngimpi. Ajaib kan. Lain. Tapi ka bengong gitu si Aka. Kata si beuteuh. Nah, merong. Cerita Jep. Aneh. Aku pengajianana. Aneh. Tapi ka ngahulang gitu. Era aku kasih omongan aing. Naon? Basa aya begal teh geuning. Naon? Heupan areuweuh barang datang urang teh. Kumanehna diamuk urang. Pasti. Aing era demi Allah era ku si buncir. Kapangi hati aing aduh. Eta jeung dibekok. Heeh. Lain itu tulungan buru-buru bantuan si Ucir. Ting bibi mati tinggal ya buta. Moga-moga we nencing salamet urang. Menang yawe geulis paingan raja aing kekerepengan. Waduh ku aing dirontok ti desa. Wah. Tobat. Ayo Neng. Abe salamet jeung Akang. Mana putrina dulu? Tulungan mah iya beres. Menang awewe aing euy. Wah, anjing teh kari gegedohna ingat. Ya. Bangsa. Sok Ramu. Akang. Dagoan. Ai batur di pangku ari aing henteu. Nya ge rupa kieu awak aing mah seksi. Bener. Abina-bina teu percaya sia teh ka aing tah. Abina-bina teuing sia teh. Ah
Cil Bulan Putri itu dina tetecian karaton. Oh, selamat. kieu weh maneh balik Kamana? tuh tinggal itu geus disadiakeun emas picis ku marincing inten jumanten geura panggul ku maneh tapi maneh ulah wani abus ka karaton balik ulah hayang ka putri maneh Oh, Jadi heueuh wayahna sabab ieu teh raja bakal wiwirang di kolong catang wiwirang raja wiwirang negara maksudna urang digentian itu ku emas ku duit kudu balik Mang Dawala. maksudna Oh cenah asa ulah kawinnya ulah turus. oh gitu kulan sae nanging anu mutuskeun ieu kaputusan teh saha pelaturan teh nya raja tah hoyong nguping langsung ti raja kakitu we lah. ai ti salira make heula pan ieu mah urusan raja Ieu bawahanean. cek itu cek ieu bulan ai ti raja mah pan raos serah terima teh kedah payunan raja oh gitu nya tapi omat maneh kudu narima lamun narima harta kekayaan sae yo diaturan linggih Kumaha Mang Dawala kitunya lalicik. aing nu ngomongna cicing sia mah Nah Akang Dawala bisa. aing teh babaturan ruhus si tompu Baturan si Hotman. sok dek ngagugat naon ka aing hah Itu teh raja. raja Oh, cicing kumaha aing we tuturkeun aing ah galana ieu keur ngamanfaatkeun menang jodoh aing Pengen coba nya nanaonan atuh ama caling naon? Hah? Jagakeun sadaya-daya ama
nanaonan atuh nanaonan nya teh ama tina heureuy nepi ka jadi kieu hampura nyai nganggap enteng tadina hari sugan teh moal kieu jadina hampura sakantenane abdi bage panglaparan rapalan keun nya bulan nya kenge jodoh sekalian ya tapi kagus eueuh ka era si ieu bener nya hayangna tarik teuing teh gimana dumeh eta meureun geus meunang saemara ieu teh ngeunakeun si buncir teh pun adi ulan nya ayeuna mah ka urang kitu geus meunang beja anjeun ti panata salagara cir parantos naon ya abdi dek digentian ku duit sareng emas picis kumarin jeung inten itu di karungan kumaha narima henteu naon pangna henteu dek narus gane kasih neng ayeuna neng bogoh ka akang pirakud kudu bogoh ka maneh buncir henteu nya ya memang henteu tah untuk make masihan artos da teu bogoheun gini ka kuring kumal merek gitu malah lamun mere teh emas oge duit abdi teh asa dihina malah beki nyeri atuh. tadi mah keur kawin aing goblok si ce nah si ce abdi nya ge rupa kieu goreng patu teureut pakeun pungsat bahan ieu keuragap teu aya abdi ngabogaan harga diri hak abdi eta mah kacinta abdi ka tuang putra moal tiasa ditukuran ku harta jeung bana bener sanaon si neng teu bogoheun ka abdi sawios panginten oge jang dina neng dina rumah tanggana ge da moal baleg akang bogoh neng henteu bertepuk sebelah tangan akang bakal loba nyeri hate moal tepung jeung rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah harta kakayaan mah bisa diteangan ku abdi entong ai isin mah ai teu bogoh mah abdi mah bade wangsul we kumaha lamun ditukeran we ku harta ku tanah saparapat nagara keur maneh bisi rek ngecek ngebur melak tanur moal ku jabatan sugan moal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan tah tong ngahina ka ahli pasantren teh geuning eta becus ngomong di hareupeun menak mah oh nya si buncir euy pan kitu teh dipapacahan ku aing teh ataun mung elek tah kitu atuh nuhun lamun kitu mah jadi teu nanaon lamun teu dibere harta kakayaan entong biasa we abdi bade wangsul urang dieu cing salang amal anggape heureuy nya nuhun atuh cir dek di aku dulu reku kaula nya bujeng ngajeng salira abdi mah jeung nu kumaha ge hirup mah kudu loba dulur setiap loba dulur loba rejeki anu penting kuring mah moal rek ngarugikeun batur jadi ayeuna bade wangsul buncir kampura sawios neng daduh maos abdi mah jelema sangsara jelema teu boga jelema goreng patut jelema hina jelema eueuh purianeunana dek balik wae cir heeh kelanan
langkung tipayun semah kapihatur kulan nun cologog ya abdi di payunan sang nalendra salira teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dede tapi abdi kumawan tuh ya jelema ti kampung cumarita sumangem di tempat teu nanaon mangga aya taroskeun sakedik abdi teh naon bilih janten dosa ka tuang putra naon neng kaula nun upami ninggal kana pelaturan saemara nya leres neng teh parantos sah jadi garwa nafsi ucir si ucir parantos sah jadi salaki neng ayeuna neng anu sakitu sanaos eta kasauran lemes tapi nyentugna karasana kasih buncir karasa ku abdi sedangkeun ai salaki teh eta teh gaganti bapa lamun ayeuna istri doraka kanu jadi salaki sami dorakana sareng katuang rama doraka ti inung ti bapa jeung ti salaki lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangaret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teuruhai matak baluweung anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangi kokotor sing emut neng sanajan neng putri raja hukum pangeran mah teu bisa disogok masina cara di dunya bisa dijual meulikeun kana duit tapi pangeran teu tiasa hukum saemara ieu teh parantos jadi salaki apaleun umum ge sanajan ngusir bari lemes eta kasar keneh mangri nyentug sok upami bade ngusir si buncir supados ka neng salamet menta dihampura heula kanu jadi salaki eta bakal salamet dunya kahiji kadua ieu karamana dupi ieu pelaturan saemara kengeng saha disahkeunana ku saha nya ku kaula dirobih ku salira nya nganung hartos ieu teh pelaturan ti salira nya nu ngalangar salira nya nanaonan Allah kawasan raja dumeh kawasa ieu rajana geus kitu kumaha rakyatna abdi ge terang ieu teh tina gengsi tina era dumeh rek boga minantu kieu patut lain level cek barudak ayeuna mah yakin salira bakal menang wiwirang di kolong catang pipilih menang nu leuwih raja-raja nu bala leunghar ayeuna celek teh menang nu kieu patut anu awam nu bakal yang syrikeun mah nya bener ngajebengan anu awam tapi mungguh jalma nu ngarti bakal angkat jempol ka salira lamun tuang putra dikawinkeun sareng si ucir alasanana naon oh nya raja teh geuningan henteu lancalin si luncat mulang udar tina tali gadang teu jalin janji hartina konsekuen teu pilih kasih geuning bakal angkat jempol ieu sararea oge nu ngarti mah margi bener dina ngajalankeun hukumna ngadeksa cekna nila saplasna ayeuna kari-kari ieu hukum di kieu-kieu ieu dek dibawa ka mana ieu rakyat ku salira kumarayatna meureun Mang Dawala ieu teh raja ieu teh sadaya di dieu gegeden oh kitu nuduhkeun kawasan nujukeun raja na memangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu raja keheula pan adil teh keur sararea kuring mah minta tanggung jawab nu sabenerna kumaha carana narek harirup anjeun teh lilana sanajan anjeun pangkat raja
di mana ku dalang geus dikana kotakeun kadang-kadang dawala nu pangluhurna. Benar. Tadi narasan dia cing anu ngeunah kumaha carana. Alah. Aya naon yo? Nanaonan ieu teh jeung mencet susu deui. Batur marah. Ampun. Batur mah sidang ieu mah nyawa susu we. Coba batur sidang ieu mah nyaos susu. Aya eta anggota DPR batur sidang ieu nyawa video porno. Samodel ieu meureun si akak. Batur sedang teh nyawa nu cenah. Eta dicocok teh hideung. Lain sini mun ngajeri pira dicocok. Ai jarang-jarang Aing keur ngalamun euy duh. Da teu kadenge nu sidang teh euy. Ieu nu kabayangkeun teh susu. Jadi kapalai hayang cilik putih celak herang kumaha supados salira mulus abdi mulus bijiekeun manusana insan kamil mukamil sampurna dina jeruning sampurna sok sampurnakeun kumaha carana Mun geulis teh sageulis hatena atuh do. neng karek dina rupi neng teh geulis teh Mun kitu mah. nyuhunkeun geulis ka ati-atina tingali neng salaki neng ieu aduh tah ninggang ka jelema nu ngarti kieu moal demo abdi mah ngarusak moal anarkis Nyarita we wungkul. nyarita we ditampi nuhun teu Moal mata bohak nyarita mah. kuring mah nyarita teh jeung hate Eta. Jeung dina bener. era nyai Sok atuh cugra punyung. tah ieu teh akibat tina doraka ka salaki nyai sok kumaha carana ieu Dewi Dahanawati ngagabruk ka budak bunsir sajamunut di hampura Kang apunten panutan punyungan kaula semakeun kaula dama-damaeun kaula nyai Moal erane. salira salaki kaula pangeran kaula di dunia geura tamplokeun hampura ka kaula neng dihapunten neng sanajan neng teu bogoh dina hate Bersihin ing. ada geus jadi salaki Bener bersihin ing. wajar hade pan ceuk agama oge jelema minta dihampura ngan aya akang urang aya nilai leuwih hade jelema nu ngahampura muga-muga neng cingkeng jodoh Amin. anu patotos anu neng na suka lahir batin keun bae akang mah anggape heureuy Ciramai ya. sawios neng pinasti kersah yang tumampara ti raja dugi ka ieu putra raja putri raja sadayana banjir Cimata nyata ku kabersihanana bijil manusana oge ieu budak bunsir kacak celakan cai soca ieu putri pulih ka jati pulang ka asa jadi Raden Gatotkaca aduh saha teh tobat alah neng init buru-buru init Ulah di meja deh. neng omat ulah bebeja geus beunang omat Ulah ke bebeja geus dikit. Ade ulah bebeja.
ulah bebeja kasih ibu. Berlin. Aing era. Nenengan Gatot Kaca di gugubuk aing. Mangkaning digebek. Nenengan cai nyuk curug leuwih. Nenengan seuneu mamawa obor. Jangan sanggup membawa suhu. Sapanjang ngajug-jug kidul kaler keneh. Gan hapunten gan. Gan. Nah, atuh agan. Ngono lah. Leuheung mana Wot. Dan sanu bangsat hayam teh. Dan nu bangsat senal teh saha itu tetangga abdi. tetangga dekat. Hari kepergok gitu ya. Ayo nu sok ngajualan awewe teh saha? Dan nu sok ngajualan awewe teh saha? Tetangga abdi deui. Dikan ka batu. Pot, dan dik ngebekok deh kain. Muai. Wewe. Era menurut kamu. Lain geus selamat geus. Pot, dan ngeunah nyawa susu teh. Ngeunah kan. Edan sia. Eranya. Kapangi aing aduh heran. Kan tong dibeja-beja. Kelanan mang. Ampun kan. Mari disik-sik di jamal sia dicacak di walang-walang abdi nyangakeun kan. Nuhun kana perjuangan maneh, Bot. Dan nuhun kana perjuangan maneh. Kabeh aku teh. Kan? Ya, begal teh ku agan diamuk. Keparsieun ku maneh. Ah, ku agan lain ku abdi. Ah, meni paingan atuh Gusti. Ah. Naon? Panita lamun datang ke urang tengeulan kurang. Nah, Bapak aing teh moal teu. Urang abuskeun ka sumur. Ayo urang siksa euy. Kabina-bina teuing ka aing nyilokeun. Ah, Geus seureut teh poho kana waktu. kelanan dupi ieu teh saha? Ngenakeun kulan. Ieu teh Raden Gatot Kaca putrana Gusti Bima Pandawa nu kadua putrana Ratu Arimi Ratu Pringgandani. Aduh, tobat. Gusti nu Maha Agung. Ama. Nyai. Teu sangka. Salaki nyai teh geuning lain jelema samanea. Hei neng, teu kengeng. Teu kengeng. Nah, masih keneh kuliah. Aduh. Kapan parantos jadi salaki kaula? Tidak boleh. Belum disawer. Oh, sing geus tong dieureuyan tong dieureuyan ceurik ke. Alah, nuhun agan. Kumaha susu? Minggu goblok ah. Untung dialingan wae atuh. Aing era. Bagja ama geulis. Yuk. Urang di Balai Irung. Urang sakalian pindahkeun ku ama nyai tina alam lalagasan kana alam rimitan. Sah anak ama boga salaki Gatot Kaca boga pamajikan ka anak ama. Mudah-mudahan dina rumah tangga cing tetep bisa mageuhan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah. Rupina ti rombongan Giri Harja 3 lalampahan budak buncir urang dugikeun cekapkeun deui ka dieu hapunten tina sagala pihak kalepatan. Salamet nu nongton, salamet nu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Muga paranjang yuswa arageng milik sadayana. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kemang tinetik Sinbaran Sari tutup lawang Sigotaka. Terima kasih sudah menyaksikan konten di Gailan Mahdi Channel. Sebagai penutup,
mari kita kenang sedikit sejarah tentang tokoh legendaris dalam dunia wayang golek, Asep Sunandar Sunarya. Beliau adalah seorang dalang besar yang telah berjasa dalam mengenalkan dan mengembangkan seni wayang golek yang menjadi kebanggaan budaya Sunda. Asep Sunandar Sunarya tidak hanya menguasai seni mendalang, tetapi juga berhasil mengangkat nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap lakon yang dibawakannya. Kami mengajak semua penonton untuk terus melestarikan tradisi dan budaya Sunda, khususnya bahasa Sunda, dengan menonton wayang golek. Melalui media ini, kita bisa terus mengenal, menghargai, dan menjaga warisan budaya yang sangat berharga ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan menyebarkan keindahan seni tradisional kita, agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah mencintai budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya, anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Natrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasar nyalampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacingcirihi. Cocoba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya wah sobat tari nu miskin oreng kieu karasana seher kanyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir pusut marung kawut itu lain lain
Natu kudu kumaha mana nyeri teuing Maha pangna dituding namut kemang teh Kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapa teh can balik. Asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai. Aduh. Ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib apa-apa. pati nyeri asa bayah ngerasa tugenah ruksak perih milu sabar urang Cipadarangku jantung hiup milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun Mbah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugi janten pamulus jalan Abah ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Kailan